Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Robun Gopur nu maha ngatur dihanap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya, contohin urang sadaya, kiblat hirup urang sadaya, nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nukusim kuring dipihormat, guruaneun pikeun sim kuring, pupuhu lemur, pamimpin desa, kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD, ibu, bapak, sadaya, anu hadir di ieu tempat, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun anu dagang neangan untung, mun tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon, habis neangan urang, cek ibu pangaosan teh neangan ilmu, gerak tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu, jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kenyataan baroga ilmu tapi hirup poe-poe. Kabeh ge arapal ilmu tahajud 11 rakaat tapi naha unggal peuting molor wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae, palebah aya nu minta ge bet ku kulun wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ku urang kalalajuan ustad ge sok kurger wae. Ibu oge apal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet Pak. Samet apal san jadi amal. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji syaratna jalma nu bersih hatena, kajian luhur sakolana, kajian lega pangalamanana, kotor hate mah bisa jadi ku ilmu, bisa jadi nganyerikeun baturna. Nah asa aing pangpinterna lantaran kakotoran dina hatena. Well, nah keheul sudah. Jadi jalma nu bakal menang ilmu teh, nu bakal kaancikan ilmu teh, jalma nu bersih hate. Keur mah hirup bodoh kata mah nganyerikeun batur, maka dibere pinter teh bakal leuwih nganyerikeun batur. Pon kitu deui dina urusan harta, keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding wae ka batur. Batur beunghar dituding nyegi, batur beunghar dituding nuyul. Jelema sangsara kotor hate, maka harta moal nyampeurkeun sangsara wae nganyerikeun batur, komo beunghar moal teu sombong ku pangaboga. Mata hakikat nu ngaran hirup hayang dititipan ku rahmat Allah, hiji syaratna bersih hate. Ayeuna keur nanahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi tah nu hese mah kasaragaman hate. Poe ayeuna umat Islam keur leungit kasaragaman hatena. Islam sarua, agama sarua, nabi sarua, Quran sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, nama teh jeung kudu pasea, berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hate. Betul, mata diomongkeun ge. Mata hakikat nu ngaran hirup ngagelisan awak soal babari.
ibu hayang bodas tinggal meuli skincare anger dibuka tiung mah beungeut bodas punuk renge geblus karena rumah tangga skincare ka bedak dengan sangu eueuh akhirna beungeut bodas awak begung lain ulah pek bae ngagelis mah wedak pake lipstik sing kandel ngan kudu bareng atuh jeung amis budi ulah wedak kandel bibir beureum ayeuna hasil pamatu batur teh moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna maka akhlak adalah sumberna hate bener ngagelisan awak ibu sing sadar putri geleh teri sakilona bari bangke 25.000 udang sakilona bari bangke dijieun jadi tarasi mahal dari Cirebon ayeuna awak ibu geulis tong di ruang teuneun di pasar eueuh nu meuli mata hakikat darajat manusia lain ditangtukeun ku wujudna lain ditangtukeun ku bentukna tah ditangtukeun mah ku mantung eusi hate nu sabenerna well aduh mata tong sok ngahargaan teuing teh jelema nu boga harta teh da hirup masa kadar disebut kuring nana gerhana hampura teh disebut ustad hoream nah bagi jamaah hoream sabab kuring nyaho kana tugas disebut ustad disebut kiai disebut ajengan tugas nama berat warasatul anbiya pewaris para nabi gede teuing eta tugas teh da teu kalapukeun mun ustad kiai ajengan disebut warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun di dieu aya nu baru sampean kuring yakin eta mah lain ladang tahajud eta mah asam urang di bawah nama geuning urang teh saha karek disebut batur nabi ngawariskeun ilmu bager tiap perkara barang nu dipikaresep ku nabi dipenta ku batur dibikeun tak enak uji kuring yeuh boga jam tangan penta ku ibu dibikeun moal eta ibu teh suudon tadina mah deg dibikeun ngan ku sabab cek ibu moal anggap itu kesepakatan bersama tapi da ibu ge di imah boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal tah sesama jelema pedit ulah sok sedih omongkeun urang teh geuning karek disebut batur disebut pejabat lantaran ayana rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk ayeuna pan keur pilkada KBG keur ngarolo ka rakyat nepungan ka imah rakyat ari hayang dicoblos mah geus jadi mah si eta les we leungit ti rakyat geblus ka alam gaib ai si eta pejabat tawa jurig jarian cicing hirup mau kur disebut pejabat teh ku rakyat jara di pejabat karena leungeunna rakyat maka kanu jara di pejabat teh tong legeg-legeg teuing tong sombong-sombong teuing geura turun atuh ka rakyat hargaan ka hayang rakyat sing nyaho kana kabingung rakyat sing apal kana kasusah rakyat eta nu diarep-arep di pejabat ke rakyat well oh nu alus keprok euy ngarti ngeureuna mata hirup mapa pasangan bahasa Quran disebut azwaj papasangan langit bumi luhur handap alus goreng bener salah daek kedul awewe teangan di alam dunia anu teu papasangan kabeh ge berpasangan Gernaon Allah nyiptakeun papasangan supaya manusia sadar lain ngukur kagorengan batur tapi ngukur kagorengan awak sorangan bener salah milik urang alus goreng milik urang daek kedul ge milik urang gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga batur gerak eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur na ari bapak ka masjid tiba heula meureun ngalaman ngelud ayeuna geus kolot jadi daek bapak geus daek ka masjid tong sok ngomongkeun jelema nu teu ka masjid naha apan bapak ge baheula ngeluhut sarua baladug teh cek urang ka masjid atuh euy nyieun masjid teh kalah kajiga pasaran dijieun tamu ngeusiantara kumaha cek tetangga maneh ayeuna kitu sote baheula mapan sarua gapleh jeung aing
matak hirup tong sok ngukur karena kesalahan batur sabab urang ge boga kasalahan nu sarua manusia ngaranna ge lain malaikat mun malaikat bener saumur umur mun setan salah saumur umur manusia mah di tengah bener salah kadang-kadang osok manusia ngaranna ge nana gerhana osok bener keur ngeureuyeuh osok salah mineng lebah mana minangna mun ceramah teh beres di dieu ka Subang di Subang ka Pagaden mun ngomongkeun tahajud teh pepelotot ka batur mah tahajud yuk tohong ka Bandung ngomong tahajud hees komo nerangkeun sedekah mah bati era Pak innama sadaqata lil fuqara sarodaqoh yen sedekah teh mager rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ka batur mah isuk teh mustami teh kapangaruhan masjid ka Sumbang dager ngabangun pancan anggeus yatim kabere nu miskin katulungan tanya kuring nu ngomong sedekah boro-boro mah isuk poe ayeuna ge kuring lain sedekah naon atuh ngadudut ladang sedekah sanu bakal sedekahna nu hajat odok ditampa heuda butuh kumaha atuh dalil sedekah heuteui ternyata orang menyengarepan Quran teh karek nyaho karek apal can mampu ngamalkeun nu sabenerna bener matak hirup mah cicing dina angka kosong ai kosong teu wala kaya teu boga naon-naon yeuh nana gerhana bisa kieu lain kuring nu bisa nama Allah we anu mere pangabisa ibu daek lain ibu nu daek Allah we anu keur ngadaekeun bapak pinter lain bapak nu pinter tapi Allah nu keur minterkeun geuning balik oge kabehanana ge ti Gusti Allah matak manusia tong sok aakuanan pinter asa pinter daek asa daek alus asa alus nu kitu mah sombong ngaranna kabehanana ge milikna Gusti Allah bener ya ibu eta di jilbab pan di jilbab teh karek ayeuna kade tong sok ngomongkeun jelema nu teu di jilbab naha sing nyaho kalakuan ibu ge baheula pernah ngalaman jiga si itu di jari lebah batu yang ke neraka cuma cek itu maneh baru mau bucerang jeung aing sarwana tong ngukur kagorengan batur hirup manusia bener jeung salahna daek jeung kedulna alus jeung gorengna awewe jeung lalakina sarua ayeuna lalaki jeung awewe rung ayeuna yeuh deuk ngarumah tangga si Sujang eta teh ngahijikeun antara lalaki jeung awewe dua sifat dua adat dua karakter dihijikeun bakal perang heula Allah nu lulus banglus dina rumah tangga juk adem heula kana adat masing-masing naha ngantaran sajago-jagona lalaki keukeuh penguasa tunggal mah ieu tah kaum ibu-ibu kajian Ustad capek nyarita Pak nyeun kasalahan mah dicewer oge ceulina jug langsung we punten mau sekali-kali deui mah matak sieun ku pamajikan meureun bapak ge sanasibnya kajian bapak gagah kajian bapak gaya kajian bapak tokoh pidato handaruan anger Pak beger sakali kajian dijejak beungeut cicing we ieu geuning tah anu sok meruhkeun kaum lalaki teh ibu-ibu makhluk terkuat sugan di muka bumi naon atuh tugasna lalaki jeung awewe bandungan heula tina awak lalaki mah kumisan lalaki mah jangotan pan ibu mah eueuh kumis eueuh jangot naon maksudna lalaki mah kudu dikawasa ku akal mata tugas lalaki ngakal pamajikan ngakel lalaki ngarah pamajikan ngarih ibu ceurik teu boga beas wajar nambah jeung wajar perasaan asa diri pangsangsarana bapak datang kunaon ceurik teu boga beas kumaha ceuk bapak cicing pan kuring bagian usaha gobro bikeun beasna cager ceurikna nu paling power mah pamajikan keur ceurik kunaon ceurik teu boga beas kumaha ceuk salaki duh hayu atuh urang ceurik duaan kalah kapaeh kalaparan ternyata awewe butuh lalaki lalaki ge butuh awewe terjadilah akad nikah pernikahan karena ayana sir rasa cinta nyaah tina diri masing-masing tah palebah cinta sok nipu deui teh jigana korban-korban cinta palsu wungkul jetot ti tajong kumaha keur bobogohan kamu sakit
Cek awewana, iya. Ke puskesmas ya, ih kamu perhatian banget. Baheula coba aya geus kolot kieu jatuh ti tajong kumaha cek bapak eta batu eta cokor neuleuh atuh aya beda. Bener ini-initan bawa motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan sur hujan nyebutna iindiaan. Coba geus kolot kieu motor butut dibonceng turun ibu pengholana dijejak motorna ganti cek aing oge. Cinta teh sakapeung mah buta, cinta teh sakapeung mah mawa boloho. Isuk-isuk ditanya, kamu udah makan belum? Lain lo nanya, sabdi kirim beasna. Nu lapar haben ditanya kalau ka arau atuh. Keheul atuh da. Puting-puting, kamu udah tidur belum? Matak ngabalas WA ge acanna boloon. Cinta ulah pernah membuat kita boloho. Matak hadirna agama keur memeres eta cinta. Awewe boga cinta, lalaki boga cinta, dihijikeun borosot cipejuh, tak eta teh ladang daripada cinta. Heeh ya. Untuk lamun aya nu hasem beungeut jigana nyieuna lain cinta eta, pabaeud-baeud duanana. Kalau mun ieu mah seseurian ya kabeh, berarti ladang tina amis budi. Cinta. Maka butuh rumusna kunaon bak berumah tangga lalaki jeung awewe hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Ayat Quran tadi kupun adi dibacakeun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Rumah tangga teh hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah. Eta teh ngaranna kahayang, ai kahayang butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Hayang beunghar jawabanana getol usaha. Hayang pinter jawabanana daek diajar. Hayang salamet jawabanana panon tawadokeun, ceuli tong ngadengekeun gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah. Ta eta jawaban hayang salamet teh. Ari hayang salamet ai bibir hohoak, ai panon popolotok, ai ceuli resep gosip, salamet moal dicekek batur. Hirup hayang salamet teh geuning gumantung awak urang. Bener Bu? Ibu rumah tangga hayang salamet gampang, tong sok ngabanding-banding salaki urang jeung batur. Tuh Pak batur mah kada 2 tahun geus gedong, tuh Pak batur mah geus mobil, tuh Pak batur mah geus sawah, 3 tahun ngomong wae kitu, akhirna sawah eueuh gedong eueuh salaki ge kabur. Pan ngarurugi maneh hirup. Mata tong sok ngabanding-banding antara kaayaan salaki urang jeung batur, alus nu batur, goreng nu urang. Da Allah teh nyalametkeun ibu teh ku cara Allah lain ku cara ibu. Baheula ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar. Efek teh salingkuh kawin jeung batur. Stres ibu, stres, bingung dijodohkeun ku kolotna, ternyata salakina kanu petot. Ditarima we ku ibu teh nu petot, ayeuna kajawab nu kasep ke awet rumah tanggana, naha salingkuh wae, eta salaki ibu nu petot mungun salingkuh, naha da moal payung. Cara Allah nyalametkeun manusia lain ku akal manusia, tapi cara Allah nyalametkeun manusia kudu ku cara Allah. Bener. Iyo hajat teu bakal salamet atuh. Lamun cara Allah hiji panganten lalaki aya, panganten awewe aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul angus. Geuning aya dangdut tah wayahna geus muncrat teh betina kahayang. Aya dangdut, bajidor tengah peting, muhajat ngelu joget, 2 poe beres hajat, ceurik. Cinta kunaon ceurik, kieu cenah takdir hajat gede hutang, make jeung nudingkeun takdir, lopok eta mah gede kahayang. Bener ya? Matak paingan nu ngaran kahayang sumberna nafsu. Matak cara Allah nyalametkeun manusia, ulah ku cara manusia, tapi kudu ku cara Allah. Ibu pernah piknik? Ya wisata pernah. Biasana ibu tegas mayar 1 juta, nyieun kadaharan, uras, bacem, sagala rupa geus dijieun. Capek ibu tegas barang jieun, ngagoler heula dina kursi, ai teh hudang-hudang subuh.
otomatis ibu teh ditinggalkan ku bus amok supir diomongkan rada gelo supir teh tatangga dicaritakeun teu cara ngajakna aing ngadon ditinggalkan salaki ge disemprot maneh deui lain ngahudangkeun pamajikan HS teh amok get diukina kursi jetrekeun TV jam 11 beurang wayah kieu aya berita bus dari Cirebon tikusruk kana jurang marawak kabeh deuk amok amok da tadi ga amok kudu amok cara Allah nyalametkeun manusia lain ku cara manusia ku cara Allah bener tah di dia orang butuh tauhid dina agama termasuk rumah tangga ge butuh tauhid dina agama naon sababna dua karakter nu beda dua adat anu beda dua sifat anu beda dua jirim anu beda dihijikeun maruk hese bangana bebeakan matak universitas rumah tanggana kadang-kadang ustad ge perceraian mah terjadi berarti ahlina bener kan kumaha atuh ngarah awet rumah tangga ngarah sakinah mawadah warohmah sugan karena gelis entong da gelis mah relatif 30 ka handap gelis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran gelis ibu ge bare teh mah bentangna Cirebon kan ayeuna bentang leungit cahaya buuk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok huntuan seri lucu coba nini beak huntu seri da keung abah baheula keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata kersup nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung huntu katawak sukro keluar berarti manusia teh kena ku waktuna matak ibu anu baheula geulis bentang di Cirebon kudu sadar diri entong gumulis teuing geus kolot mah nah ngewa di dieu palain karena kagelisan 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 awak ngabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan salaki nalakop kana tabeng kaseredkeun heueuh kajejak sigeng ku salaki gede-gede teuing awak teh secara baheula punung ibu leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam dateu langsing kalah kabugi gede naha nusok senam beres senam goyobod comro misro liliwetan ngabaso nah eta beres senam kalah kabugi bayu hiup toong salaki naha ngabegungan apa mikiran hutang urut baso mata rumus rumah tangga tarima abdi nikah kaputri tegas bapak tarima lain sakadar menerima kecantikannya tapi kudu bisa narima kagoreng patutanana oge bener lain ukur narima keur beungharna ibu teh dina sangsarana ge salaki kudu anger ditarimakeun ulah ai keur beunghar aduh cadoge abdi geuleuh nah ai pelebas sangsara balik ka ditu talun ka miara marmot gitu lain karena gelis mah relatif sugan sakinah mawadah warohmah karena harta lain gedong sigrong mobil mewah sawah lega anger balik nama sarua nu boga gedong balik kanu nyerang kedong nu sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah ge anger dianterkeun mah ku pasaran matak jelema beunghar teu kudu sombong-sombong teuing da paeh mau nu milu anguran beunghar teh manfaatkeun ka jelema anu miskin ngarah di akhirat aya ceng-celengan ditanya ku Allah di mana harta dipake naon miskin yatim bakal jadi saksi Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ke diri abdi ta eta harta barokah teh atak lamun aya nu beunghar sombong reret geura sok nu miskin mah jasana gede aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana ngangkat pasaran aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin matak lamun ieu lingkungan aya nu beunghar mun akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna harewosan mangga ngadamel kuburan sorangan manusia butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur
Bapak di kopiah menang batur, make baju menang batur, make sarung menang batur, senal menang batur, imah oge menang batur, naon anu lain menang batur, kabeh ge menang batur, ngalahirkeun di tulungan batur, di bajuan batur, maot dikuburkeun batur, di tahlilan batur, matak bejakeun ka jelema nu sok goreng jeung batur, narek hirup sorangan lur. Iya. Geuleuh atuh da. Ya mah ceramah teh kata ngebedug macul nya. Bener. Hawananya panas bae lah. Panasna panon poe mah tenang segedeng deui ieuh. Tah anu panas leuwih ti ieu mah nalika bobogohan lila tapi dikawin batur. Wah. Nyengkabna bebeakan eta. Otak akang teu papanasan di dinya keun bae sugan beak wae kesang. Katimbang urang bobogohan ay kawin jeung batur, aduh pelobah kauleman teh kuat hayang ngabom teh Pak. Lain karena beunghar. Sabab nu disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata lain gedong anu sigrong, lain mobil anu mewah, lain sawah anu lega. Baiti jannati, ternyata nu disebut baiti jannati imah sanajan leutik tapi di jerona pamajikanana soleh. Kajen gedong sigrong aing ngecebrek wae mah capek. Nu soleh nu narimakeun kana kanyataan hirup, nu narimakeun kana pamere salaki deuk leutik atawa gede. Dibere leutik nuhun akang, dibere gede nuhun akang, oh perubahan. Ieu mah dibere gede nuhun akang, dibere leutik deng nahi kananan. Habene kieu ka salaki teh. Maka engke teh dicirian maot teh hese nilep teh. Pan maot teh kuduna mah kieu ku sabelum kieu wae ka salaki jadi habana ke kieuan. Untung ustadna ngarti dibere 5.000 kana leungeunna juk nilep sorangan sia teh. Bapak oge sarua geus boga pamajikan tong sok luha-luha anu sejen. Naha bisi maot hese peureum. Pan maot mah ditungku geuning innalillahi wa inna ilaihi rajiun peureum kieu. Tari saya mah kusur boga kalakuan anak keur geus boga pemajikan tapi tumpat teu bae ka awal saja da kieu sabelah kan meureun lain harta lain bana lain kagelisan lain pangkat lain jabatan naon atuh rumus rumah tangga sangkan sakinah mawadah warahmah eueuh deui Pak hayang sakinah mawadah warahmah butuh rumus anu tangtu naon rumusna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin dua nana cenah ngarti na agama anger patokan sakinah mah agama. Lalaki bakal apal tugasna, awewe bakal apal tugasna. Lalaki tugasna ngusahakeun mere nafaqah lahir jeung batin. Lahir ku dunia, batin ku agama. Lahir ku dunia, hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Imah pageuh, baju weuteuh, dahar sebeuh, tongkorong boga, tiung gonta-ganti, jongjon boga salaki gitu. Oh, empuk bari ngareret ka akang, hayang teh cenah kadarengeun. Hayang gelis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jongjon rasikoan. Mah gera nyangu tabeasna, mah gera masak tapasakeunana, mah dangdan tah alatna, mah ka pasar yeuh duitna, mah cicing di imah tah imahna, jongjon ibu. Tah jongjon bawa kana bahasa Quran disebut sakinah. Ternyata sakinahna ibu mah hiji, nalika salaki daek usaha tanggung jawab ka pamajikan didinya sakinah datang. Bener. Kita rata-rata ibu-ibu kajian goreng tapi boga duit, kajian kasep eueuh duit angrek mungeun. Ternyata Pak rumus rumah tangga salaki wajib ngaresikoan lahir jeung batin. Baeud di pamajikan teh, bapak tong loba nanya, mun pamajikan keur baeud tong ditanya, ngadon pasea. Kunaon mah baeud? Pasti jawabanana ku sia. Kudu kumaha tuh pamajikan keur baeud? Tanyana awak urang, aya naon dina awak urang netika pamajikan baeud ka urang? Toong wadah beas geus eueuh beasna, meujeeh baeud. Toong lipstik geus dicokelan ku bilik.
ngejeuh baeud toong wedak geus dekok tengahna ngejeuh baeud toong tukang baso ibu ukur ngalengo tina janela hayang jajan teu gablek duit ngejeuh pamajikan baeud bapak tampil ari jalu qawamuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu ngarti kana perkara nu dipimpin matak baeud eta teh aya kahayang get diuk bapak cekelan duit 5 juta keur baeud asongkeun kana bahamna tah itu duit 5 juta ibu keur baeud dibere duit langsung nangkep lain ka tadi cager ke duit mata oh iya mah atuh darek balai kumaha atuh matak nu ngaran hirup teh wayahna dina rumah tangga teh patokanana adalah wahyu lain nafsu nyalurkeun nafsu syahwat begitu kene kudu ku wahyu ibu ama kasalaki make nafsu diomongan geus tangtu cerai geus bakal datang ibu jadi rana budak jadi korban nafsu mana bukti nafsu ama kasalaki si bagong Allah kasalaki nyebut bagong untung salakina pinter mamah nyebut bagong berarti ayah puting kesare jeung bikangna kurumoy cek anak mama bagong bapak bagong ari abdi tunjuk keduaan anak begu meureun rumah tangga hancur pamajikan rag-rag darajat jadi rana ngora-ngora saha nu rugi urang keneh tamatak lamun ibu keur ama kasalaki make wahyu kunaon kuirib mun ama kasalaki teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama keneh yasin gabruk kusalaki bere duit 2 juta jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Inilah pemimpin paham terhadap apa yang dipimpin. Jadi lamun pemajikan buat baut antep pak tong ditanya dan ditanya mah ngadon nyegag atuh anggur pertanyaan anak ke awak urang aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baut ka urang moal aya haseup lamun eueuh seuneu moal mungkin baut lamun rasikona katutupan ngadenge ceramah kieu ibu-ibu kuat gairah gitu. Tapi ibu ge kudu sadar, ibu ge boga kewajiban ka salaki ngarasikoan, salaki ngaimahan, salaki manggulikeun baju, kongkoron jeung segala rupa, tah ibu ge wajib ngarasakeun kacapena. Salaki datang di kebon, rengkuh, bapak geuning sumping, lain celenge wae atuh. Cokot leungeunna, tuluy suntangan, leos ka dapur nyokot cai anu tiis, keun bae tong make gula, pikeun ka salaki bari pupuntenan. Hargaan salah kita punten bapana ngaleueuh teh teu nu alus ieu we cai teh cai regot ku salaki diinum katempo jiga nu amis nepi ka 2 gelas karasa keneh kunaon jiga nu amis lain gula na nu amis teh budi pamajikan ka salakina ngahargaan kang bener sok primolotot ka pamajikan akang suntangan gewat bawa ka cai bapak beli ti acan ibak tak iya bajuna iya kokona iya sarungna tak iya sabuna iya odolna jadikan salaki ibu sebagai raja lamun salaki raja berarti ibu ratuna ari ka salaki hayang nganggap raja ari ka ibu hayang dianggap ratu ari ka salaki nganggap Firaun beres dicai kebutkeun sajadah mangga bapak gerang netepan dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh di dieu tanyuhna bapana capek lungse ripuh tunuh gening bapak temelaan jisim abdi hapun ten jisim abdi tiba heula nepi ka ayeuna can bisa nyugemakeun nu jadi salaki hampura bapak hampura Pak Ustad ieu ceramah jero teuing matak ibu-ibu Allahok teh da eueuh nu kitu di dieu teh Allah tak omong belah dinya mah Allah pisan deh Allah tuh Allah nu aya teh salaki datang langsung we nagog bari susorongot ngeunang duit teh cek salaki teh boro-boro nyawah ge gagal kumaha tuh mayar bang emok sia teh deuk genah kumaha rumah tangga lamun salaki geus leungit harga dirina heeh aduh genah euy ibu ge kudu ngarasakeun kacape kalungse nu ngaran salaki di dieu disebut we silih hargaan antar salaki jeung pamajikan lahir teh dua batin ari batin mah merana apa kau batin mah agama. Pernah ibu dipangadankeun ku salaki tong jawab diomongeun geus begitulah
engke salaki bakal nanya ai maneh ditanya ku ustaz teh geus kitu da aing teh era terus kitu da sanajan ibu teu ngajawab ge anger kata bobogetna iraha teuing salaki mangadankeun ka ibu iraha deui tangke mah wayahna Pak adan subuh teu gigireun pamajikan Allahu akbar cek pamajikan naon adan netepan nya hayu atuh nafkah batin teh dah keur naon atuh bapak ukur mere kadaharan ukur mere baju ari salatna teu diperhatikeun maka nafkah batin mah lain jalma nu bakal bareng di dunia tapi batin mah bakal napal bareng di alam akhirat matak lamun bapaknya kanu jadi pamajikan perhatikeun ibadahna sun keningna ke subuh ngahudangkeun pamajikan teh sun keningna geura gugah gitu tapi da ieu mah entong kagok geus kolot kieu pecakan ke ku bapak sun kening pamajikan kumaha pamajikan keur aya pangabutuhnya ngadon kacau ieu mah papagah keur panganten mengpeung anyaran ngahudangkeun teh sing romantis atuh agama tapalkeun Bu aduh ai geus karolot kieu mah da asa teu ari Nabi mah nabi tara ngarokok tara barang tuang dekulem teh seungit kasturi disun kening oge harum ai bapak dek sare teh kudu heula ngopi heula subuh-subuh ibu praktek sun kening kalah bujigong atuh awewe diwajibkeun berseka lalaki ge wajib berseka nafkah batin mah agama ngaran-ngaran mah patahan awewe ulah ku kasar ku lembut mah tos netepan teu acan ke sakedap pan sok kitu geuning ibu mah nya atuh mah wiridan rusuh bapak wajib mere contoh ieu pamajikan teh dijieun tina tilang rusuh diantep bakal bengkok dikerengan bakal potong matak lalaki kudu sabar jeung heurepan adat si eta boga masalah jeung pamajikan masalah ki mah sajam angeus coba jeung pamajikan 15 tahun ka tukang diungkit keneh da lamun dina HP mah gede teuing memori na ibu-ibu wah pono ngeus mah tong dibahas wae ya bae lagi 15 tahun mana teh pernah salingkuh sia sok ngaku yai 15 tahun ka tukang diungkit keneh jadi lamun urang sebagai lalaki teu ngarti kana pangabutuh pamajikan mah orang aneh uang ayah, uang aku bukan uang ayah, pinter kodek lur. Aduh, ampun Gusti. Mata kurang teh kudu narimakeun Pak, tulang rusuk. Diantep bengkok, dihurasan, potong. Mata rata-rata ngaburu nafsu geuning dikit-dikit janda asa kalung jadi randa nanaonan rumah teh disiksa kieu mah kita warara dua teuing geus jadi randa mah bagerna ge jiga angkot eueuh penumpang geuning talung rumah tangga dipertahankeun 10.000 ge datang ladang salaki daripada jadi randa 10.000 ge cantang tu datang mata geus ibu teh geus rumah tangga sing arawet nyata cenah pamajikan bapak mah bawel tarima keun bae ngantongnya dia keun TV jeung radio tinggal tawele bujurna antep anggapkeun ngadongeng sia eta talung keneh pamajikan bawel Pak daripada anu pego jeung nu pego mah aduh ngawangkong ge aneh atuh ting hayang naon matak lamun ibu bawel ka salaki tuluykeun sok tuluykeun ngan salaki nu kudu kuat nyata pamajikan emang maloba teuing hayang ka emas babari ini ka kulon aya di ditu mas toto sabab ngaran ibu-ibu mah hampurannya Bu karakterna sok hayang we teteh make perkara pamere ti salaki sok ngaku otak boga kongkorong edeng-edeng nya cepret kana Facebookun 40 gram dari suami kumaha cek tetangga kumaha sia we aya lalaki nu hayang pamer pangaboga asa lalaki nu pangheubeul-heubeulna datang ka dieu lain lalaki mah teu mandi di sarung make baju kopiah belenyang ka mana mang nyate coba ibu rek kauleman mandi 2,5 jam disipat lagi buat diaklik teh geuning bulu panon dipanjangan leuheung lamun keur diuk mau motor tikusruk da bohongan atuh dipanjangan
halis dikro ganti ku patlo bubar ti dieu kesang sia jeung salaki leungit hiji nepi ka repot ibu-ibu mah peduli teuing dan beberapa katakan di kadinya padahal anger ibu teh hate tah nu jadi kealusan. Poin kedua teh nafkah batin berarti salaki wajib mere contoh na agama. Kalem we Pak salat bareng indah meureun nyebu lamun salaki jadi imam ibu jadi makmum indah juga. Salaki takbir, pemajikan takbir, salaki ruku, pemajikan ruku, beres salat, wiridan bareng, ti magrib nepi ka isya teh tong rusuh, wiridan bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bareng di tukang jeung pamajikan, rasa jam teh teu karasa, surga teh terjadi ti magrib nepi ka isya. Ngan teuing da urang mah teu aya dilakukan kitu deh. Engke gara sabapa magrib subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da ngaji edan pemajikan lila teuing. Nah dicontoh antara da hese ieu mah otak taingannya Pak nu ngaran lalaki mah lah kudu loba ngusap dada da ieu ratuna tuh sakinah mawadah hayang warohmah hayang godaan bakal datang maka kudu sabar sobirin sing salabar nying hareupan pemajikan nalika bijil adat anu goreng baeud keun bae bawel bae. Umar bin Khattab ge pan aya warga datang ka Umar deuk ngadu perihal pamajikan anu bawel. Kumaha atuh Umar harek tu harita keur dibawelan ku pamajikanana maka tatangana balik isukna panggih Umar sabenerna kuring ka imah anjeun teh deuk ngadu perihal pamajikan kuring nu bawel laklak dasar bebeakan nyarekan kuring tapi geuning anjeun ge keur bebeakan dibawelan ku pamajikan. Kumaha ceuk Umar anggap we buruhan miara budak sanggup tuh Pak pamajikan bawel ceuk Bapak anggap we buruhan miara budak anger hese ese. Batin artina agama ngadoa bareng Bapak bisa bahasa Arab pamajikan teu bisa bae atuh ngadoa teh kusuna we ku bahasa Cirebon. Ya Allah paparin abdi istri solihah cek pamajikan teh amin peletuk ibu ge ngomong ya Allah abdi ge hoyong salaki soleh cek salakina amin dua nana pada menta dua nana ngaijabah ku Allah diijabah babari nyekrupna. Ayo urang apa lain ngadoa pamajikan soleh di masjid, ayo pamajikan keur lalajo dangdut. Ya Allah, paparin abdi pamajikan soleh, di mana pamajikan? Keur ngagibag luhur panggung. Wah, balik yang ngadon seli cekek. Keur ngageo nya. Jadi ese. Nu kumaha atuh pamajikan nu soleh teh yo? Cicing urang buka. Idza nadorta ilaiha saratka. Di mana direret kudu masket ditempo pikasanuan imut lucu ngegelenyu someah dareh deh alus budi hade basa kasaha kasalaki jadi ibu kudu sedang dan keur saha keur salaki teuing urang teu pati percaya ayeuna ieu pengajian aduh kuat lalucu gareulis kieu teuing di imahna mah daster we nu merengkel anu tukangna teh geuning aduh eta kancingna kuat aya teh 15 iki mah bari kancing warna-warni juga partai cobloseun. Oh iya, ayo ka uluman mah dararangdang, araribak, make sesengitan. Tanya ku salaki reka mana pangausan sengit-sengit teuing pandeg sesalaman jeung nana gerhana. Nah, ari di imah Gusti. Samping merengkel ka luhur. Kacau. Geus nyamau make tarasi kusek sare geus lalieun. Paingan salaki teh pati betah ngajadog di kamar. Nah, iya. Nepi ka hate berseka teuing padahal agama mah nitah ka ibu idza nadorta ilaiha saratka direret masket ditempo sono imut lucu ngagelenyu someah dareh deh alus budi hade basa sing hade ngomong ka salaki teh sing hade greget atuh da lamun rek kulem tawaran aa bilih bade kulem ayeuna da abdi mah parantos tunuh kitu atuh ieu mah lain hayu sare lain ngebecos we kana TV
Baur tuh sok dan tanya salaki jeung ulah boga sifat galak timuru menang mun make galak ulah salaki panggih jeung awewe sejen make rok ponok ya wajar lah laki mah boga panon empomanya ieu awewe jeung serenteng cepak neungeul tong sok kitu ibu teh ngerakeun hareupeun umum kunaon ai maneh jeung neungeul we anu kitu teh aing geus sarua boga tong kitu sing lembut bapak ayah resep ka awewe itu nya resep kunaonna eta ku rok ponokna tinggal ibu namprak ka dieu kana atuh artos abdi deuk meser acuk jiga itu der meuli rok jiga itu pake ku ibu di kamar empuk nyelurukna salaki jiga domba Garut pasea henteu anak riab kunaon ya kan kesedihan wae banyak orang Cirebon mengertiin bahasa Bandung gitu amburannya ngomong rada kasar da abdi apal Cirebon mah sunana sunda kasar ya wayana we abdi rada kasar ai ceramah di Bandung mah teu kieu murnya aya modar di dieu mah ada bongan ka urang ge lain nitah tuang adun hayu cenah dahar naon dahar ka urang dahar mah di Bandung mah kasar ai di dieu mah beureun dahar teh biasa ya karena jantung orang rada deg da barareda geuning bahasa teh ibu mun Garut lentong Garut punten Garut matak lamun malan teh mangga jadi mangga di dieu jelema geus di ditu lamun urang dieu mah rada teugeg mana aman tadi ge urang karek lo mana cenah ustadna beri ka urang teh kumaha cek nu gigireun ieu moal nya cenah jiga jeger alah aya geuning warung di ditu abdi teh eureun heula teh yang ngopi cing teh ibu di mana ya pangaosan kalem mah cenah ustadna ge telat bari ka urang teh aing gua teh dianggap da peda meureun bajuna kieu da ngaran ajengan mah meureun udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek dalamun kuring make nu kitu mah moal teu heboh jug langsung narangtung wilujeng sumping al mukarrom nyuhunkeun pidoana kangopun anak lamun diudang jeung disorban ya ka urang mah eueuh nu kitu eueuh kala katurun tina mobil juga aya pan well gitu buat eueuh nu assalamualaikum kala kahaben well aya nu minta doa aya nu minta dipoto bae kan baik daya macangkangna da anu kudu alus malain cangkang tah eusi hate kadong-dong oge lemes luar ai rumat eusi mah haseum we kalayar beurit euy beureum dikabitaeun di dahar mah racun dari bapak matak ngomong lemes keur nahaon lamun kulit limus borok talung kasar kain kasur tibra kulem da ibu ge bisa balik rumah tangga teh ku kasar teh nyangu teh ka cerugan kuat gigi ibu pan jadi tobat isukna jadi teu gigi coba lah mencek salaki raos mama tuang sarang gigi 2 tahun habeun ngakanan gigi akhirnya tepan ke rumah sakit karmian sedih atuh tuh lahiriah ku dunya batiniah ku agama sobirin sing salabar nyengarepan adat goreng pamajikan tah ayeuna keur ibu istri soleh teh nu kumaha atuh Nabi wangsul asar nyanak cai nyalira nyanak tuangan nyalira nyanak gelas nyalira ngaleut ge nyalira kumaha Siti Khadijah tak abdi teh pan keur nerangkeun istri soleh eueuh deui iwati Siti Khadijah kumaha cek Siti Khadijah ya Rasul benu ka abdi ai benu teh amak ya Rasul amak ka abdi nepi ka teu miwarang abdi kumaha cek Nabi teu amak nah atuh teh nitah kunaon sok Siti Khadijah hayang dititah ida amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan jadi Siti Khadijah mah hayang dititah talamun ieu mah moal dititah jadi beda saeutik jeung pamajikan bapak teh nah nepi ka teu nitah abdi kumaha ceuk Nabi pek atuh ku anjeun ayeuna ibu lamun salaki keur ngagoreng sangu nyokot cai ku sorangan teko sorangan ngagoreng sangu sorangan kumaha cing ibu keur naon Kang ngagoreng sangu sekalian nya keur duaaneun nepi ka eueuh hatena salaki nginum sorangan nyokot teko ku sorangan ngadon gek diuk tah kitu hideng jigana ku urang mah dibere contoh kumajikan ngadon TBC Pak
mau ngerasa dosa. Istri soleh kertunuh lamun dititah ngadak-ngadak buringas. Nu soleh mah ibu kertunuh hayang sare dititah ngadak-ngadak buringas. Bade kulem nya kulem teh sare, bade sare nya tunuh nya wios akang lamun miwarang bade naon panginyokeun kopi langsung buringas. Nu soleh mah lamun ieu mah lain keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh ieu. Mah ka mana sare atuh setengah 10 ali ngabaca sesuai kana TV da anggar listrik paruma aing deui dek naon panginyokeun kopi aduh goblok belana ngacaja we haben dek sare ah leos ka kamar huruf ku simut ai dadana hurung nya HP di tempat keur ngadengekeun ceramah nana gerhana na YouTube yai eueuh ka era. Batak istri soleh adalah idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh jeung tong ngaladenan salaki gumantung pamere dek dibere dek henteu ladenan salaki teh ya mau ayo duit gede 6:30 gede diceklan soalnya kumaha cek salaki cicing can isa bae isa mangke bareng jam 1 keur aya duit keur eueuh masalah ki pepelengkingan dina kursi kadu nolol tina janela dek di dinya sare teh dek di dieu lamun di dieu luhur 500 handap 300 kudu aya mun di dinya pek molor jeung tumila gratis kacau nya lamun pamajikan ngaladenan salaki gumantung kana pamere catat naon beda harkat darajat ibu jeung nu di jalan sabab nu di jalan mah ngaladenan gumantung pamere kajeun beungeutna ancur aki-aki boga duit 1,5 juta diladenan kajeunana gerhana anu datang boga duit 100.000 teh diladangan nyaho urang oge nu di jalan anu geuningan jam 11 peuting juga om check in om kitu geuning cing teh moal teu boga duit gaduh sabaraha cenah eta om 100 salawe kewe cenah di kebon buncis teu sudi nya Kang bener cenah abdi curiga ka ieu gua osok nah aduh pertanyaan dijawab nya Kang cenah bener berarti osok mata kabenerkeun nu alus mah ieu nu dipayun teu ungek teu gideg naha nyumputkeun teu sieun kapangi matak jelema salah kapangi eureun tina salahna nu paling paur mah jelema salah teu kapangi deudeuyeun akang mah ngaku salah nemrak kapangi bisa eureun nu paling paur mah anu osok anu kitu tapi teu ngaku deudeuyeun ha bener teuing saha teh alah ya Allah istri soleh sok atuh idza amartaha atau atka di mana dititah wajib patuh nu katilu istri soleh teh cirina hafizatka malika wa nafsik kudu bisa ngajaga kehormatan diri jeung keluarga harta bana teu meunang barang bere harta bana tanpa izin ti salaki teu meunang duit diasupkeun kana koropak masjid tanpa izin ti salaki teu meunang init-initan tanpa diwidian salaki kuring nanya ibu minta izin heula teu ka salaki tadi tah lamun henteu leuwih dibaralik diomongeun matak hakikat hirup mah ibadah teh teuing batur teu datang ka dieu keur ibadah mata tong diomongkeun ka jelema nu tara pangaosan itu ge ibadah keur nyangu keur masak salakina datang na teu pangaosan bejanana gerhana hiji abdi teu acan gaduh widi ti caroge pamajikan patuh tak salaki dua abdi teh nuju masak sok sieun bapak lapar hayu we urang tuang dobo pahala teu diizinan jeung keur masak coba ieu hiji teu diizinan kadua can masak ayeuna teh salaki teu keur pepelengkingan dina kursi hayang ngendahar balik ibu sekitar jam 3 kumaha cek salaki ti mana lila deg ibu ka pancing maka jeung ti mana pangaosan matakna hadir atuh lain ngecedog we di imah mak nyaladang pengajian jadi fawa ka salaki na aya naon hayang dahar eueuh kabelul hek nyangu sorangan eueuh pamajikan teh eta ladang pengajian ngadu nyarekan salaki matak nu ngaran ibadah mah cantang tuh gumantung sikap jeung perbuatan bener kaopat atau sugan kaopat sodikin sing jalujur sing jujur na rumah tangga mah paling tengenah nu ngaran pamajikan dibohongan ku salaki bener bo lain dibohongan bab salingkuh ke awewe tah dibohongan bab duit ai melap jeung urang ngobat jeung urang nyebor jeung urang ai ngejual sesoranganan loba paburantak rumah tangga lantaran teu akur dua nana matak di rumah tangga mah kudu bareng dua
salaki dahar di restoran, hari ibu ngoseng lenca, balik salaki kang gratuang atos di mana di restoran jeung naon jeung daging jeung reupan oseng lenca da amak hayang mokokeun kana beungeutna. Matak akang wayahna anu majikan engke disungguhan dahar tong dahar bawa keur pamajikan bisi nanya geus dahar kang atos di mana dinu hajat jeung naon jeung daging nyurucut cai panon pamajikan dosa keur akang lamun keur abdi bebas teu ngeuge moge nah can boga pamajikan ieu. Aduh ampun sodikin sing jalujur. 5 mustagfirin sing arasa kampura pamajikan dek dihampura ku salah lamun lain ku salaki, salaki dek dihampura ku salah lamun lain ku pamajikan. Matak sok silih ajenan boga aib masing-masing tong sok ditembrak-tembrak dina Facebook, tong ditembrak-tembrak di media sosial. Naon urusan batur moal bisa ngarasakeun kana awak urang, bener teu Bu? Ieu mah salaki keur teu usaha jepret foto ngolor wae atuh tetangga jadi arapal entong termasuk ka Mamah Dede tong diomong-omong. Abong judulna Mamah dan Aa curhat dong, iya dong mah caroge abdi mah burutnya tuh usaha tong diomong-omong boga aib masing-masing alus nama tutupan aibna. Komo geus jadi mantan banyak tong daek cenah ka mantan urang naha borok tong sok kitu ulah tutupan nepi ka liang lahatna, tutupan nepi ka mautna. Nah, rumah tangga teh meunang urang, kahayang urang, matak boga masalah ge angeuskeun ku urang-urang. Tong ngalibatkeun media, tong ngalibatkeun batur, tong ngalibatkeun dulur. Rumah tangga lain kahayang batur, tapi rumah tangga hakikatna kahayang duaan. Matak boga masalah angeuskeun ku duaan. Betul? Terakhir, Deka Subang. Hah? Nah hayang nepi ke jam sabaraha protes gitu kan urang nu caramahna ge kumaha urang we tuh hayang nepi ke jam 4 cenah akang nepi 4 ibu nepi 4 sok we akang badami duaan cari cing di dinya urang mah urang baralik we ibu kana antar cenah duaan birrul walidain sing alus ka indung sing alus ka bapak kikian teh modal gede. Budak lalaki ukur bisa mawa awewe, budak awewe ukur bisa mawa lalaki. Kolot mah ngulang jentul, diliungkeun tetangga jeung baraya, dulur-dulur, saha nu keur boga duit, cing ijem heula keur naon nyalametkeun budak. Tuh kolot mah. Budak mah ukur gelemreng ka ditu, gelemreng ka dieu, nepi ka dunya asa duaan. Kolot mah hulang teh ibu. Maruki kian lain duit leutik, duit gede. Sound system bayareun, kursi bayareun, tuangeun bayareun, background bayareun, kaasup ngadatangkeun ustadna nage. Ngempong atau gitu mah ridho kolot melaan ke anak ridho apakah kolot nagih ke anak henteu tapi nagihna kolot ke anak secara batin jang beak harta beak banda nyalametkeun maneh wayahna tembongkeun rumah tangga sakinah mawadah warohmah kolot mah beak harta sugema asal anak runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogap dina rumah tanggana bener tak keninganan kadang-kadang mah pamajikanana balik teh jeung salaki kolot meteg kana jantungna kunaon nyai balik teh jeung salaki pasea mama kumaha cek indung ya nyai maneh ti emak balik deui kudu ka emak kadar eta keur pasea jeung salaki heukeun bae we isuk emak deuk nepungan nu jadi minantu emak rek menta hampura ka dinu jadi minantu loba nu ngaran indung nyegruk ceurik hareupeun minantu sabab embung nempo anak awut-awutan na rumah tangga bener eta indung alus mun indung nu goreng lain kitu kunaon maneh balik teh jeung salaki pasea keun bae pasea mun pengorak keneh ustadna nage bogoheun ka maneh nyao sok ngaram teh tong mutuskeun jodoh anak mun bisa mah sambungkeun bisi eta takdir jeung godaanan ulah dibibitaan ku perkara anu can munasabah eta mah sakadar kalangkang heulang mun bisa mah bacu pitu rumah tangga teh ulah aya matak ceuk ilmu urang Cirebon kudu repok jodoh ai rep teh jempe ai pok teh ngomong lalaki ngomong salah pamajikan jempe pamajikan ngomong salaki nu jempe jadi repok teh silih dengekeun kana omongan nu paling paur mah ai hitungan alus repok jodoh ai nu kajadian nong trawelang duanana langsung dikadek termos dualangkeun isuk-isuk bapak ngahulang mah pangnyuhkeun kopi kumaha pamajikan apaan langsung nage ku sia mata kadaruhung
bari nu ngaran rumus ibu atau hampuranya ibu-ibu mah ada sidik diruksa patuangan sakia alusna baheula marata matak ti gulusur kutu tejali ke simet ti soledat cak-cak geus rumah tangga pelendung 8 bulan cobaan cak-cak teu na beuteung ngajedog we nah da beuteungna geus berhilah bapak nu kudunya ka pamajikan nah 8 bulan ngandung anak bapak borosot kadunya guyang getih malahan teu kaluar wae eta anak digunting pan ibu krak bari digunting nage tanpa dibius dilalajoan ku ibu coba ayeuna bapak raheut gunting ku dokter mau teu ditonyok dokterna ibu mah geuning digunting krak borosot budak dibedol geus digunting dobol ka nyerina dikaput berarti perjuangan ibu beak dengkak melaan 2 mangkeluk manusia saha nah digunting melaan anak supaya keluar nah dikaput nges mata pahlawan rumah tangga nu sebenarnya tah ibu-ibu digunting melaan anak dikaput melaan akang matak hebatna kaum ibu-ibu teh matak lalaki wajib ngamuliakeun kana kaum ibu-ibu salaki wajib ngamuliakeun pamajikan di dieu terjadina sakinah mawadah warohmah 5 poin wayahna nu terakhir mah sing hade ka inung bapak wal aya urang tanpa aya inung jeung bapak urang parak milikna deket rizkina anggang balayna jauh cocobina inung bapak mah tengah peuting nyegruk cimatana ka Gusti Allah agengkeun milikpun anak sing bisa usaha eta pun anak sing sakinah mawadah rumah tangga pun anak kolot loba nyumputkeun ka hayang hareupeun anak tapi hareupeun Allah mah dibongkar jeung dibukakeun mata rada pantes lamun urang hade kanu jadi inung hade kanu jadi bapak lantaran urang seperti kieu aya nyurucut cai panon inung jeung bapak bener ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu ceurik naha kolotna geus geus ruku padung rap kulemah katuruban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk alus ka kolot ayeuna mungpang mengpeung keur araya tanya ka hayangna naon karesepna jamin pangabutuhna anak nu bisa ngajamin inung bapana maka Allah nu ngajamin rezeki eta anakna anak anu naikkeun darajat inung bapana maka Allah nu bakal naikkeun darajat nu ngaran anakna matak lamun urang ragrag darajat ulah nuding Allah tanya kana awak urang can bisa jadi kakolot urang ukur ngawirangkeun ukur ngahina ukur ngalayak ku paripolah jeung ucapan ngesaket celak cai mata inung murag kana pipi jadi hate lantaran ku kalakuan anak maka sakeslak dijadikeun cai nu umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sakadar hina di alam akhirat tapi terjadi hina di alam dunia hirup teu neut paeh teu hos kaluhur henteu sirungan kahandap henteu akaran kembang teu jadi pentil beh dituna jadi buah aya naon eta aya goreng patut kalakuan kanu jadi inung bapak bahkan ancaman Allah salatna ditolak zakatna ditolak ibadah ditolak sepanjang inung bapak nyeri hate ku bibir ucapan jeung tekad lampahna ngesan ibu 2 jam pidatangan kana jam 4 leuwih ada ngatur waktu geura aruih tong betah-betah teuing nu kitu sakitu nu kabeh hatur sim kuring nana gerhana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampuran nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang urang doakeun urang kalih nu sejadi istrenan papangantenan sing sakinah mawadah warohmah barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin usikum bin nafsi bi taqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.